Bismillah abdi ngawitan medal riwayat panutan waktos Nabi bade muli di dunia karohmatullah rahmat salam ka panutan anu asih anu heman ka umatna anu iman jenengan Nabi ti payun Nabi Muhammad panutan janten utusan pangeran didamel pangkat habiban nazom riwayat panutan waktos Nabi bade ngantun geramang gadarangukeun mugi wabihi nasta'in ya Rasulullah panutan waktos Nabi bade muli di dunia karohmatullah kawitna tedamang payah sumping panyawatna subuh sahabat pada narangis Abu Bakar Umar Utsman nangis nalang sajeng melas melis tangtuna bakal tunggelis Ali sareng Hasan Husein nangisna nalang sapisan getirna langsa prihatin ku eyang bade dikantun Sofiyah jeung Maimunah Aisyah sareng Fatimah pada narangis tegenah ningali ramatos ripuh lajeng kanjeng Nabi muli di masjid semu ngereyeh dituntun ku Maimunah margi panyawa tos payah Gusti Allah miwarangan ku Jibril direncangan ka alam dunia tumurun ka kanjeng Nabi nepangan angkat sapada harita malakal maut rencangna dipiwarang nyabut nyawa ku Gusti Allah nu mulya malaikat dua makbul sumping ka bumi na Rasul lajeng ngaos uluk salam dijawab ku salam ta'zim ya Rasulullah mustika alaikum salam wa taqwa ijlis hadza fil baiti saderek abdi Gusti Rasul nyaur deui ka malak Jibril nu murni
bari narosaha eta nu dicandaku andika. Ya malakal maut ya utusan Allah nu mulya, naharek naon maksudna ku kaula teu kasangka. Naha maksud arek nyaba atawa rek nyabut nyawa, malakal maut haturan sejanga layad panutan. Sareng kaula teh seja utusan Allah nu mulya, dipiwarang nyabut nyawa ka anjeun Nabi nu mulya. Malaikat anu dua nyaur ka Nabi nu mulya, ieu haturan ayatna ana fi maitin thumma innakum yaumal qiyamah ta'tasimuna minallah, ti Gusti Allah nu mulya diaos ku Rasul nyata. Gusti Rasul teras nangis, matakna langsa jeung waas, saparantos ngaos ayat uning ayen bakal maut. Ku malaikat ditaros, naha geuning Gusti nangis, Gusti ulah melas melis, daparantos titis tulis.